Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya sadayana wilujeng wayaki kumaha damang. Balik deui kana cerita Sunda urang nu nyarita Anjeun Tibra. Dina danget ieu abdi gaduh requestan ti salah sawios guru Atibian Padalarang. Anjeunna ieu pengalaman pribadinya cerita pondok anu mana caritana bade di lumangsungkeun bade dicaritakeun ku Kang Jejen. Kumaha Kang Jejen da Mang? Alhamdulillah. Anu mana ieu teh Kang Jejen, orang mana Kang Jejen teh? Alhamdulillah abi orang Bogor, Orang Bogor. Matak punten bisa dieu mah paralun dimaklum. Pami bahasana rada kumaha nya? Rada kasar. Mohon Bogorna panginten Bogor Baratna ya. Bogor Barat. Mohon. Nya sok sadiakeun camilan anu seueur, sadiakeun caina oge, tong hilap suruput kopina wilujeng nyakseni. Jadi kumaha judulna naon Kang Jejen? Judulna teh Poho Mau Budak. Poho mau budak. Lajeng. Jadi kieu caritana teh. Hiji keluarga, bapak, aya indung anak gitu. Bapana teh ngaranna Mang Duye. Indungna ngaranna Cekoya. Anakna ngaranna Tarsi. Teh budak paling karak umur 5 tahun mun teu salah kitunya. Jadi di keluarga eta teh gitu. Biasa we damang-damang hirup gitunya, damang-damang hirup gitu. Isuk-isuk teh bapana berangkat we gawe eta gitunya biasalah. Tumuli naon gitu. Tah jam 12 teh bapana balik. Kegeroan tah ka indungna teh pamajikanna teh. Mama ulan pap gitu cenah. Ulan papap cenah gitu. Alhamdulillah mama ieu papap gajian terus gajian alhamdulillah. Aja panggil si Tarsi, panggil. Kedapa orang eta heula di tukang keur ngomen ieu cenah ngomen taneuh ngan susumuran budak teh. Coba panggil ka si beberasi heula. Assalamualaikum papap. Salim ka budak teh. Si Tarsi. Salim heeh si Tarsi teh. Salim ta ka Paduye teh. Itu geus kitu teh. Cek Paduye ayeuna sok. Mama jeung Tarsi sok da bersih nya. Papa soalna kedeung deui ge berangkat deui gawe gitu. Ieu aya alhamdulillah papap gajian meureun jeung menang ngilo rongsokan gitunya. Alhamdulillah ieu mah rada kandel jiga nama gitunya. Oh gawe rongsokan apa? Rongsokan eta teh. Jiga nama manehna teh bosna rongsokan gitunya. Tah ieu cekal ke mama ya 2 amplop ieu. Berangkat wayahna nya papa mau bisa maturan. Berangkat ka tu balanja sok rek meser naon we mah acis mah gitunya. Sok. Ayeuna papa mau bisa lila ieu paling nyokot sanghungkul berangkat deui ieu ge nya. Ayeuna papa berangkat atunya assalamualaikum cenah gitu. Waalaikumsalam. Berangkat we tah Mang Duye teh. Cekoya teh jeung Tarsi geus bersih tah berangkat we tah ka supermarket eta teh nya. Segeulisnya. Geus geulis pokona mah ngagidi ka ditu pokona mah teh. Naik naon ka dituna? Naik motor eta bali bebelek-bekan oge gitu nya. Nyampe tah di supermarket. Cekoya teh langsung tah pokona mah budakna oge teh diceulek langsung nyokot eta naon ngaranna di baskom bon naon nya ngaranna nya jingjingan. Langsung nyokotan nyokotan kekenceng eta teh. Kekenceng naon? Kekenceng teh naon nya lamun bahasa ieuna teh katel. Oh, katel. Katel jeung ngagoreng tah ngagoreng gitu. Terus meuli hihid. Hihid. Meuli naon deui eta naon ngaranna sodet. Sodet naon sodet? Sodet teh paragi naon nya? Paragi ngagung seranggang seng na katel eta teh naon tanya susuk mun Bandung mah nya eta teh pokona mah. Sagala enah pokona mah meuli itu ieu teu lila ningali jam teh geus jam 2:30 poho kana salat johor. Langsung tak buru-buru si Cekoyah teh ka kasir, langsung buru-buru ka kasir mayar. Naikeun balanjaan kana motor langsung emang mau motor teh bus kitu tah di jalan inget tah asap nu poho naon ya. Perasaan tadi teh
Oh, budak nyilek ka tukang budakna belanjaan hungkul eta Si teh. koyahna. Si koya si eta si Tarsi. Oh, si Tarsi budak Tarsi nanya. budak. Eta buru-buru teh yang hayang kaburu salat johor di imah gitu. Keun bae lah cenah cek si Tarsi cek si koyah teh. Salat johor ke orang kodo lah cenah gitu. Baik deui we tah. Ka supermarket tah anakna katinggalin teh ya. Baik deui langsung ngebut tah intina mah parabot ge anu maruragan di jalan eta buan naon kitu nya ada inget kana budak. Kenceng beurnya pajar cek batur mah eta teh pegang parabot meureun kitu tah. Ruas merenya budakna. Ruas budakna eueuh sugan ragak di jalan atau kumaha kitu nya. Pekna teu ka bawa. Pekna teh pas ka rumah sakit. Pekna ka supermarket teh aya budakna. Di hareupeun supermarket bari ceurik. Atuh langsung we eta motor boro-boro distandarkeun langsung ngaguling. Nangkep ka eta budak da eta budak keur ceurik cenah. Ceurik. Terus budakna teh kana eta mama cenah ge. Aduh hampura Tarsi cenah mama poho cenah tadi buru-buru da salat johor cenah kitu tah. Bawa nama hampura di dinya. Terus cek si mamahna teh dia benyokeun we heuh atuh sok aya nama urang uyuh. Urang uing ke urang peserkeun ieu permen kura-kura eta teh kura-kura ke urang meser cenah. Wih tah eta teh ka rumahna teh tanam motor biasalah kitu. Bari cerik-cerik oge tah kitu carina tah carita tah. Tah carita nama kitu tah barudak sadananya. Jadi KHD pokok namanya ibu-ibu nu nyekel duit loba balanja ke supermarket poho kana budak tanya amat sing hati-hati ibu-ibu hapunten nya bahasa nasi kalalasar imah hapunten nasa kitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim tah sakitu baraya sadehananya. Jadi si Tarsi katinggalan di supermarket. Aya teh di dieu ibu-ibu anu sok poho kana budakna. Asalnya kalau duit loba balanja antengnya poho kana budak. Allahu akbar. Hatur nuhun anu parantos ngadangukeun tong hilap, like, komen, sareng share. Bilih aya anu bade request carpon mangga dihaturanan kangge tulis dina kolom komentarnya. Sakitu wae anu tiasa dipikahatur. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.